Bismillahirrahmanirrahim. Kitu sote in yustatol lamun mah direken panjang non waslun silah. Wa in lam yustatol jeung lamun mah henteu direken panjang itu waslun fal hadfu tah ari ngabuang aid nazrun eta langka. Wa abau jeung ngiga ulama nahwu ayuh tazala kana yen dibuang itu aid insyaallah lamun mah pantes naon al baqi sakakarina itu aid. Liwaslin kana jadi silah mukmilin anu nyampurnakeun itu silah kana isim mausul. Wal hadfu jeung ari ngabuang aid ingdahu mungguh ulama nahwu katsirun eta anu loba mungjalin tur eta anu pertela fi aidin dina domir aid mutasilin anu mutasil inin tasoba lamun mah narima nasab itu aid bi fi'lin ku fi'il aw wasbin atawa ku sifat. Kaman narju yahab saperti kalabat man narju yahab man ari jalma narju anu ngarepkeun abdi sadaya yahabu eta maparin itu man ka abdi sadaya. Kadzaka eta tetepnya kitu deui sapertikeun ngabuang aid hadzfu ma ari ngabuangna perkara khufido anu dijeerkeun itu ma aid biwasbin ku isim sifat ka ang taqadin sapertikeun lapat ang taqadin ang tari anjeun teh qadin eta nu ngahukuman ba'da amrin dina sabada fil amar min qadha tina lafad qadha. Kadza eta tetepnya kitu sapertikeun ngabuang aid alladzi ari anu jurro anu dijeerkeun itu ladzi bima ku perkara jarro anu ngajeerkeun itu ma al mausula kana isim mausul kamur bil ladzi marartu saperti lapat marartu bil ladzi murra bihi marartu. Murra kudu ngalewat anjeun bil ladzi ka jalma anu marartu anu ngalewat kuring ka itu jalma fahuwa tah ari itu jalma teh barrun eta anu nyieun kaalusan. Al mu'arrafu bi adati ta'rif al ari alif lam teh awil lamu atawa ari lam faqat wungkul harfu ta'rifin eta harap ngamarifatkeun fanamatun atuh ari lafad namatun teh arafta anu ngamarifatkeun anjeun kul tah kudu ngucap anjeun fi dina itu lafad namatun annamato kana lafad annamaut. Wa qad tuzadu jeung terkadang dijadikeun zaidah itu al laziman bari zaidah anu misti kalati sapertikeun lafad allati wal ana jeung lafad al ana wal ladzina jeung lafad alladzina summalati tuluy lafad allati. Wa jeung terkadang dijadikeun zaidah itu al lidhirorin karna daruratna dom ka banatil aubari sapertikeun lafad banatil aubari. Kadza eta tetepnya kitu deui sapertikeun lafad banatil aubari wa tibtan nafsa ari lafad wa tibtan nafsa. Wa tibta jeung gawe alus anjeun an nafsa tina awak ya qaisu he ki kaes asariyu anu mulya. Wa ba'dul alami jeung ari sawarehna pirang-pirang alam tadakhala eta asup alaihi kana itu ba'dun lilam hima karna ngalirik kana makna kode kana anu nyatana bukti itu ba'dun teh nukila eta dipindahkeun itu ba'dun anhu tina itu makna teh kal fadli sapertikeun lafad al fadli al harithi an nu'mani fa dzikru dza atuh ari nyaritakeunana itu al wa hadfuhu jeung ari ngabuangna itu al teh siyani eta anu sarua duanana. Wa qad yasiru jeung terkadang jadi naon mudhofun kalimat isim anu didofatkeun au mashubu al atawa kalimat isim anu direjengan ku alif lam jadi alaman eta jadi alam bil ghalabati ku ngalindih kal aqabati saperti lafad al aqabah wa hadfa wa aujib jeung kudu ngawajibkeun anjeun hadfa al kana ngabuangna al dzi anu ieu anu golabah teh intunadi lamun mah nyieun munada anjeun kana itu mashubu al autodip atawa lamun manga idopatkeun anjeun kana itu mashubu al. Wa qatan hadib jeung terkadang narima kabuang itu al fi ghairihima dina salianti itu munada sareng idofat. Al ibtida'u Zaidun ari lafad Zaidun teh mubtadaun eta mubtada wa adzirun jeung ari lafad adzirun teh khobarun eta khobar. In qulta lamun mangucap anjeun Zaidun adzirun kana lafad Zaidun adzirun Zaidun ari ki Zaid adzirun eta anu ngahampura man ka jalma ieu tadzaro anu menta hampura itu man. Wa awalun jeung ari anu kahiji mubtadaun eta mubtada wa tsani jeung ari anu kadua fa'ilun eta fa'il agna anu ngalap sugih itu fa'il tina khobar fi asarin dzani dina lafad asarin dzarin asarin naha ari anu leumpang sahadzani ieu dua jalma wakis jeung kudu ngiaskeun anjeun kana lafad asarin dzani.
Wa kastifhamin jeung eta tetep sapertikeun istifham an-nafyu ari nafi wa qariya juzu jeung terkadang meunang naon nahwu faizun ulur rasyadi lafad faizun ulur rasyad. Faizun ari anu bagja saha ulur rasyadi jalma anu ngabogaan kapinteran. Wasani jeung ari anu kadua mubtadaun eta mubtada. Wadzal waspu jeung ari ieu isim sifat khobarun eta khobar. Kitu sote ini sakoro lamun mah narima tumetep itu waspun tibukon bari anu ngamuapakatan pisi wal ifrodi dina salianti mufrad. Wa rafa'u jeung tos ngaropakeun ulama alin nahwu mubtadaan kana mubtada bil ibtida iku ibtida kadzaka eta tetep nya kitu di sapertikeun rofa'na mubtada ku ibtida raf'u khabarin ari rafa'na khabar bil mubtada'i ku mubtada. Wal khabaru jeung ari khabar ti al juz'u eta juz al mutimmu anu nyampurnakeun al faidata kana faidah. Ari contona kallahu barrun eta tetep sapertikeun lafaz Allahu barrun. Allahu ari Gusti Allah teh barrun eta anu ngaluskeun ka hambana. Al ayadi ari pirang-pirang nikmat syahidatun eta anu nyaksian. Wayati jeung datang itu khobar mufradan bari mufrad wayati jeung datang itu khobar jumlatan bari jumlah. Hawiyatan anu ngawengku itu jumlah makna ladzi kana makna anu mubtada sikot anu didatangkeun itu jumlah lahu pikeun itu ladzi. Wa in takun jeung lamun mabukti itu jumlah teh iyahu eta mubtada maknan dina maknana iktafa tah ngalap cukup itu khobar biha ku itu jumlah. Kanut killahu sapertikeun lafad nutqillahu nutqi ari pangucap kuring teh Allahu hasbi eta lafad Allahu hasbi. Allahu ari Gusti Allah teh hasbi eta nyukupkeun ka abdi wa kapa tegasna nyukupkeun Gusti Allah ka abdi. Wal mufradu jeung ari khobar mufrad al jamidu anu jamid farigun eta anu kosong tina domir. Wa in yustaqqa jeung lamun madi istiqaq itu khobar mufrad fahuwa tah ari itu khobar mufrad anu mustaq teh dzu domirin eta anu ngabogaan domir mustaqinin anu narima kasidem. Wa abrizan jeung kudu ngajadikeun domir bariz saestuna anjeun hu kana itu domir mutlaqon bari mutlaq haitsu tala dina sakira-kira nyanding itu khobar mufrad makana perkara laisa anu henteu naon maknahu maknana itu khobar teh lahu muhasolan eta anu dihasilkeun lahu pikeun itu mubtada. Wa akhbaru jeung nyarieun khobar ulama alin nahwu bi dzarfin ku dzarab au bi harfi jarin atawa ku haraf jar nawina bari anu nganiatan kabeh makna kainin kana makna lafad kainun awis taqarra atawa kana makna lafad istaqarra. Wala yakunu jeung tara bukti naon ismu zamanin isim zaman khobaron eta jadi khobar anjusatin tina mubtada isim zat. Wa in yufid jeung lamun mah maedahkeun itu isim zaman fa akhbiro tah kudu nyieun khobar saestuna anjeun. Wala yajuzu jeung henteu meunang naon al ibtida'u nyieun mubtada bin nakirati ku isim nakirah malam tufid dina salagi teu maedahkeun itu isim nakirah ka ingda zaidin namiratun sapertikeun lafaz ingda zaidin namiratun. Ingda zaidin eta tetep disandingan ki zaid namiratun ari kantong belang. Wa halfatan jeung lafaz halfatan fikum halfatan naha ari budak ngora fikum eta tetep diaranjeun. Famakhillul lana lafad makhillul lana makhillun henteu ari asihan atawa henteu ari babaturan lana eta tetep pikeun abdi sadaya. Wa rajulun jeung lafad rajulun minal kirami ingdana rajulun ari hiji lalaki minal kirami anu tetep ti anu mulya ingdana eta tetep disandingan abdi sadaya. Wa rugbatun fil khairi jeung lafad rugbatun fil khairi khairun rugbatun ari mikarasa fil khairi dina kaalusan khairun eta teh alus. Wa amalu birrin jeung lafad amalu birrin yazinu amalu birrin ari pagawean alus teh yazinu eta ngagendingan itu amalu birrin ngagendingan ka jalma anu migawena. Wal yuqos jeung dikiaskeun naon mak perkara lam yuqol anu teu diucapkeun itu ma. Wal aslu jeung ari pangasalan fil akhbari dina pirang-pirang khobar antu akhoro eta yang diakhirkeun itu khobar. Wa jawazu jeung ngameunangkeun ulama ahli nahwu at-taqdima kana ngaheulakeun khobar mandirikeun mubtada. Idla dharara di mana-mana atawa naon dina nalika teu aya kamadaratan eta maujud. Famna atuh kudu nyegah anjeun hu kana ngaheulakeun khobar mandirikeun mubtada hina yastawi dina nalika narima sarua naon al juz'ani dua juz tegasna mubtada khobar. Orfan dina ma'rifata wa nukron jeung dina nakirahna. Adi mai bayani bari anu sepi tina korenah anu martelakeun.
Kadanya kitu deui kudu nyegah anjeun kana ngaheulakeun khobar. Idza kana di mana-mana bukti naon al fi'lu kalimat fi'il al khobaru eta jadi khobar au kusida atawa dimaksud naon istimaluhu makena itu khobar teh munhasiron bari anu narima karingkes. Au kana atawa bukti itu khobarna teh musnadan eta anu diisnadkeun li lam ibtidain kana mubtada anu ngabogaan lam ibtida aw lazimi sodri atawa kana mubtada anu netepan kana mimiti kalam sodar kalam teh kaman limung jida saperikeun apad man limung jida man ari jalma li eta tetepikeun kuring mungjidan bari anu nyalametkeun wa nahu aing di dirhamun jeung ari conto lafaz aing di dirhamun li watorun nahu ing di eta tetep disandingan kuring dirhamun ari dirham li eta tetepikeun kuring watorun ari pangabutuh. Khobar mubtada nahwu multazamun eta anu diwajibkeun naon taqaddumul khobari ngaheulakeun khobar fihi dina itu conto dina itu nahwu. Kadzaka nya kitu deui wajib ngaheulakeun khobar idza ada di mana-mana balik alaihi kana itu khobar naon mudmarun isim domir mimma tina buktina perkara mubtada yukhbaru anu dijieun khobar itu ma bihi ku itu khobar anhu tina itu mubtada mubinan bari anu mertelakeun. Kadza nya kitu deui wajib ngaheulakeun khobar idza staujibu di mana-mana ngawajibkeun itu khobar atas diro kana dijieun mimiti kalam ka aina man alim tahu sapertikeun lapad aina man alim tahu nasiro aina eta di mana man ari jalma alim ta anu nyaho anjeun hu ka itu jalma nasiron bari anu mulungan. Wa khobarul mahsuri jeung kana khobar anu diringkas qadim kudu ngaheulakeun anjeun abadan dina salawasna kamalana illa tiba wa ahmada sapertikeun lapad malana illa tiba wa ahmada malana henteu eta tetep pikeun abdi sadaya illa tiba wa ahmada anging ari turut ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadbuma jeung ari ngabuangna perkara yu'lamu anu dikanyahokeun itu ma jaizun eta anu meunang maksudna perkara eta teh mubtada atau khobar kama taqulu teu beda sapertikeun yen ngucap anjeun zaidun kana lapad zaidun ba'da man ingdakuma dina sabada pertanyaan man ingdakuma man ari saha ingdakuma eta tetep disandingan anjeun jawabna ari anu disanding anjing teh zaidun eta ki Zaid gitu jadi ngabuang khobar ngabuang mubtada wakul jeung kudu ngucap anjeun fi jawabi kaifa zaidun dina ngajawab pertanyaan lafad kaifa zaidun danifun ngucap kana lafad danifun kaifa eta kumaha zaidun ari ki Zaid danifun eta gering fa zaidun atuh ari lafad zaid teh Fazaidun atuh hari lapad Zaid teh ustugnia eta dialap sugih naon anhu itu lapad Zaid id urifa lantaran dikanyahokeun itu lapad Zaid wa hadful khobari jeung ari ngabuang khobar ba'da laula dina sabada lafad laula teh hatmun eta wajib goliban dina golibna wadza jeung ari ieu ngabuang khobar teh istaqarra eta narima tumetep ieu hadfu fi nasyaminin dina kalam sumpah wa ba'da wawin ayanat wa ba'da wawin jeung dina sabada wawu ayanat anu nangtukeun itu wawu mafhum ma kana makna ma'a kamis di kullu soni'in wa masonaa saperkeun lapad kullu soni'in wa masonaa kullu soni'in ari saban-saban jalma anu nyieun wa masonaa wa masarta perkara sonaa anu migawe itu soni kana itu ma wa qabla halin jeung dina sameme hal layakunu anu henteu bukti itu hal teh khobaron eta jadi khobar anil ladzi tina anu mubtada khobaruhu anu ari khobarna itu mubtada teh qad udmiro eta nyatana disidem itu khobar qadar bil abda sapertikeun lapad darbil abda musian darbi ari neunggeulna kuring al abda ka hiji abdi teh musian bari anu migawe goreng wa ata mutabyini jeung lafad ata mutabyi nial haqqo manuton bil hikami ata mutabiyini ari pang sampurnana ngajelaskeunana kuring al haqqo kana hak kana bener manuton bari anu digantungkeun bil hikami kana pirang-pirang hukum wa akhbaru jeung ngajaradikeun khobar ulama alin nahwu bisnaini kana dua khobar au bi aksaro atawa kana
anu leuwih loba tinimbang dua khobar an wahidin tina hiji mubtada kahum sarotun syu'aro saperikeun lapad hum sarotun syu'aro hum ari itu kaum teh sarotun eta anu mulia kabeh syu'aro tur eta anu ahli syair kabeh kana wa akhwatuha tarfa'u sok ngarofakeun naon kana lafad kana al mubtada kana mubtada isman bari jadi isim wal khobaru jeung kana khobar tansibu sok nasobkeun itu kana hu kana itu khobar kakana sayyidan umar sapendapat kana sayyidan umar kana bukti sayyidan eta jadi gusti saha umaru sayyidina umar kakana eta tetep sapertikeun lafad kana dhalla ari lafad dhalla bata jeung lafad bata adha jeung lafad adha asbaha jeung lafad asbaha amsa jeung lafad amsa soro jeung lafad soro laisa jeung lafad laisa zala jeung lafad zala bariha jeung lafad bariha Fati'a jeung lafad Fati'a wang faka jeung lafad ingfaka wa hadhil arba'atu jeung ari ieu anu opat teh mana zala bariha Fati'a ingfaka mutsbi'atun eta anu turut li syibhi naf'in kana syibh nafi aw li naf'in atawa kana nafi wa mislu kana jeung eta sapertikeun lafad kana dama ari lafad dama tingkahna lafad dama masbukon bari anu dipiheulaan bima kuma masdariyah dorpiyah ka a'timadumta musiban dirhama sapertikeun lafad a'timadumta musiban dirhama a'ti kudu mere anjeun ka itu jaid madumta dina salagi langgeng anjeun musiban eta anu ngabogaan dirhaman kana dirham wa ghairu madin jeung ari salian ti fiil madi qad amila eta nyatana beramal itu ghairu madin mislahu bari sapertikeun itu fiil madi in kana lamun mah bukti naon ghairul madi lian ti fiil madina teh ustumila eta dijalankeun itu ghair minhu tina itu fiil madi wa ajiz jeung kudu ngameunangkeun anjeun fi jami'iha dina sakabehna itu pirang-pirang fiil tawassutul khobari kana tengah-tengah khobar antara isim jeung fiilna wa kullun jeung ari sakabeh ulama ahli nahwu hadzara eta nyegah itu kullun dama kana lafad dama sabqahu kana ngaheulakeunana itu khobar kadzaka eta tetep nya kitu deui sapertikeun meunang ngaheulakeun khobar sabku khobarin ari ngaheulakeun khobar manafiati kana manafiah jadi mandarikeun manafi faji atuh kudu ngadatangkeun anjeun biha ku itu manafiah matluwatan bari anu disandingkeun lataliatan lain bari anu nyanding waman usabki khobarin jeung ari nyegah ngaheulakeun khobar laisa kana lafad laisa ustufia eta dipilih itu man usab ki khobarin wadu tamamin jeung ari fiil anu tamma eta perkara yaktafi anu ngalap cukup itu ma birofin ku fa'ilna wungkul wama jeung ari perkara siwahu anu salian ti fiil tam teh naqisun eta fiil nakis wa naksu jeung ari fiil nakis teh kufia eta dijalankeun itu naksu fi Fati'a dina lafad Fati'a laisa jeung lafad laisa zala jeung lafad zala daiman dina salawasna walayali jeung tara nyanding al amila kana amil naon ma'mulul khabari ma'mulna khabar illa idza atanging di mana-mana datang itu ma'mulul khabar dzarfan bari dzarab aw harfa jarin atau bari harap jar wanwi jeung kudu nakdirkeun anjeun mudmaros syani kana dhamir sya'an isman bari jadi isim in waqa'a lamun matumiba naon muhimuma kalam anu mere cipta kana perkara istabana anu narima pertela anaon anahu yen saestuna itu ma teh imtana eta narima kacegah itu ma wa qardu zadu jeung terkadang dijadikeun zaidah naon kana lafad kana fi haswin dina tengah-tengah kalam kama kana asoha ilma man taqaddama sabari kana kana asoha ilma man taqaddama makana naon perkara asoha anu ngabenerkeun itu ma ilmaman kana ilmu na jalma taqaddama nu geus narima ti heula itu man wayahdipuna jeung sok ngabaruang ulama linahwuha kana jeung isimna wayubkuna jeung sok natepkeun itu ulama linahwu al khabaro kana khobarna wadza jeung ari ieu ngabuang lafad kana jeung isimna teh ishtaharo eta narima masyhur itu hadzfun ba'da in dina sabada lafad in syartiyah walau jeung sabada lafad law syartiyah kathiron bari loba
wa ta'widuma jeung ari nukerkeunana ma zaidah anha tina lafad kana ba'daan dina sabadaan masdariyah teh urtu kiba eta dilakukeun itu ta'wid kami sri amma ang tabarrong faktarib saperti lafad amma ang tabarrong faktarib amma ang ta bukti anjeun teh barron eta anu alus faktarib atuh kudu gawe kadeheus anjeun ka Gusti Allah. Wa tudzapu jeung sok dibuang naon nun min mudhari'in tina fil mudhari anu tetep likana pikeun fil madi lafad kana munjazimin anu narima jazm itu fil mudhari. Wa jeung ari tu ngabuang nun teh hadzfu maltuzima eta ngabuang anu henteu diwajibkeun. Faslun fima wala tawa inil musyabbihati bilaisa. Uamilat diamalkeun naon mana fi hijaziyah i'mal laisa kalawan sapertikeun ngamalkeun lafad laisa dunain bari henteu make in zaidah ma'abaqan naf'i sarta tetep nganapikeunana itu mana fi hijaziyah wa tartibin jeung sarta tartib zukina anu dikanyahokeun itu tartib. Wa ajaza jeung ngameunangkeun saha al ulama para ulama sabqo harfi jarrin kana ngaheulakeunana harap jar au dzarfin atawa dzaraf kama bi ang tamaknian sapertikeun lafad ma bi ang tamaknian ma ang ta henteu anjeun maknian eta anu dimaksud bi kukuring. Walzam jeung kudu netepkeun anjeun raf amatufin kana ngaropakeun kalimat isim anu diatapkeun bilakin ku lafad lakin au bibal atawa ku lafad bal min ba'di mansubin tina sabada isim anu dinasobkeun bima ku mana fi jaziyah haitsu halla dina sakira-kira datang itu maktuf. Wajarro jeung ngajeerkeun naon al ba zaidah al khabaru kana khabar ba'da ma dina sabada manafi walaisa jeung dina sabada lafad laisa. Wa qad yujarru jeung terkadang dijeerkeun itu khabar ba'dala dina sabadala nafi wa nafi kana jeung sabada kana anu dinafikeun. Fin nakirati dina pirang-pirang isim nakirah u'milat diamalkeun naon la nafi kalaisa bari tetep sapertikeun lafad laisa wa qatali jeung terkadang nyanding naon la talafad la tawa in jeung in dal amala kana ieu amal. Wa ma jeung henteu lilata eta tetepikeun lafad lata fi siwahinin dina salian ti lafad hinun amalun ari amal wa hadzfu dzirrafi jeung ari ngabuang anu ngabogaan rafa fasya eta masyhur itu hadzfu dzirrafi wal aksu jeung ari sabalikna qalla eta saeutik itu aksun. Af'alul muqarabati kakana eta tetep sapertikeun lafad kana kada ari lafad kada wa asa jeung lafad asa lakin nadaro tetapi nalangka naon ghairu mudhari'in salian ti segat fil mudhari' li hadaini pikeun ieu lafad kada sareng lafad asa khabaron beri jadi khabar wa kaunuhu jeung ari buktina itu khabar teh nazrun eta langka bidunian ku henteuna makean badasa dina sabana lafad asa wa kada jeung ari lafad kada al amru eta ari urusan fihi dina itu lafad kada ongkisa eta dibalikeun itu amrun wa ka'asa jeung eta tetep sapertikeun lafad asa haro ari lafad haro walakin ju'ila tetapina dijadikeun naon khobaruha khobarna itu lafad haro mutasilan kana anu patepung bi'an kanaan masdariyah hatman kalawan misti. Walzamu jeung ngawajibkeun ulama lina wa ikhlau lako kana lafad ikhlau lako an kana an masdariyah mislah haro bari tetep sapertikeun lafad haro wantifaan jeung ari nyepikeunana an masdariyah tina khobarna nazuro eta langka itu intifaan ba'da usyaka dina sabada lafad ausyaka. Wa mithlu kada jeung eta sapertikeun lafad kada fil asohi dina qaul anu pangsoheh-sohehna karuba ari lafad karuba wa tarkuan jeung ari ninggalkeun an masdariyah ma'dhi syuru'i sartana fiil anu ngabogaan makna tandang wajaba eta wajib itu tarku. Ka angsya as-sa'iqu yahdu wa taufiqo sapertikeun lafad angsya as-sa'iqu angsya geus tandang saha as-sa'iqu jalma anu ngagiringkeun onta yahdu eta ngalagu itu sa'iq wa taufiqo jeung tandang pokona sadayana nya kada eta tetep nyaki deui sapertikeun lafad taufiqo ja'altu ari lafad ja'altu wa akhadtu jeung lafad akhadtu wa aliqa jeung lafad aliqa
Wastamalu jeung ngamalkeun ulama linahwu mudhari'an kana fil mudhari' li ausyaka pikeun lafad ausyaka wa kada jeung lafad kada la ghairuh henteu salian ti lafad ausyaka jeung lafad kada wa zadu jeung nambahan ulama linahwu musyikan kana lafad musyik. Qad yaridu terkadang datang naon ginan ngalap sugih bi an yaf'ala ku an masdariyah jeung fiil mudhari ba'da asa dina sabada lafad asa ikhlaula ko jeung dina sabada lafad ikhlaula ko ausyaka jeung lafad ausyaka an tsanin tina khobar fuqida anu disepikeun itu khobar. Wajaridan jeung kudu ngosongkeun saestuna anjeun asa kana lafad asa awirfa atawa kudu ngarofakeun anjeun mudmaron kana isim domir biha ku itu lafad asa idza qad dzukira di mana-mana nyatana geus dicaritakeun naon ismun kalimat isim anu tetep qoblaha samemehna itu lafad asa. Wa ajiz jeung kudu ngamenangkeun anjeun al fathah kana fathah wal kasra jeung kana kasrah fi sini dina sin min nahwi asaitu tina upama lafad asaitu. Wantifal fati jeung ari milih fatah zukina eta dikanyahokeun itu intifal fathi. Inna wa akhwatu hali inna eta tetep pikeun lafad inna anna jeung lafad anna laita jeung lafad laita lakinna jeung lafad lakinna la'ala jeung lafad la'ala ka anna jeung lafad ka anna aksuma ari sabalikna perkara amal anu tetep itu malikana pikeun kana min amalin tina amal ka inna zaidan alimun saperti lafad inna zaidan alimun inna zaidan saestuna ki zaid alimun eta anu nyahoan bi annikana saestuna kuring teh kufun eta nyarwaan walakin nabnau tatapina anak lalakina itu ki zaid teh digni eta nu ngabogaan unek-unek. Waro'i jeung kudu ngaraksa anjeun tartiba kana ieu katartiban illa fil ladzi angin dina perkara lafad anu tetep kalaita fiha saperti lafad laita fiha ghairul badzi au huna ghairul badzi. Laita sugan-sugan fiha eta tetep di itu jero imah. Au huna atawa eta tetep di itu tempat ghairul badzi ari salian di jalma anu saeutik kawirangna. Waftah jeung kudu matakeun anjeun hamzah inna kana hamzah na lafad inna lisad di masdari karena cicingna masdar masaddaha dina tempat cicingna itu inna. Waksir jeung kudu ngasrahkeun anjeun kana itu hamzah na lafad inna fi siwadzaka dina salian ti itu masdar. Faksir atuh kudu ngasrahkeun anjeun kana hamzah na lafad inna fil ibtida'i di mimiti kalam wa fi bad'i sulatin jeung dina mimiti silah. Wa haitsu inna jeung dina sakira-kira ari inna mukmilatun eta nu nyampurnakeun liyaminin kana sumpah au hukiyat atawa dihikayat itu lafad inna bil qauli ku maddah qaul au halat atawa nyicingan itu lafad inna mahalla halin dina tempatna hal. Ka zurtuhu saperti lafad zurtuhu wa inni dzu amalin zurtu ziarah kuring hu ka itu kijaid. Wa inni bari saestuna kuring teh dzu amalin eta anu ngabogaan cita-cita. Wa kasaru jeung ngasrahkeun ulama ahli nahwu kana hamzah na lafad inna min ba'di fi'lin tina sabada kalimat fi'il uliqa anu ditaklek itu kalimat fi'il bilami kulam ibtida kalam saperti lafad i'lam innahu ladzu tuqa i'lam kudu nyaho anjeun innahu saestuna itu jaid ladzu tuqa eta anu yakin ngabogaan katakwaan numi di naon tah biwajhaini kalawan dua wajah ba'da idza fujaatin dina sabada idzan fujaiyah qasami atawa sabada qasam lalama anu teu aya lam ba'dahu eta tetep dina sabadana itu qasam. Ma'til bifal jaza sarta in anu nyanding kana fa jawab wadza jeung ari ieu mazkur minal wajhain ya taridu eta nalima kalaku ieu za fi nawi khairul qawli ahmadu dina upama lafaz khairul qawli inni ahmadu khairul qawli ari pang alus-alusna ucapan teh ini ahmadu eta lafad ini ahmadu inni saestuna kuring teh ahmadu eta muji kuring ka Gusti Allah. Wa tashabu jeung ngarejengan al khabaro kana khabar naon la mubtidain lam ibtida ba'da zatil kasri dina sabada inna anu dikasrohkeun hamzahna. Nawari contona inni lawazarun inni saestuna kuring teh lawazarun eta yakin anu ngabogaan tempat panyalindungan. Walayali jeung tara nyanding zillama kana lam ibtida naon ma perkara khobar inna qad nufiya anu nyatana dinafikeun itu khobar inna. Wala jeung tara nyanding kana itu lam ibtida naon ma perkara anu tetap minal af'ali tina pirang-pirang kalimat fi'il karodia saperti lafad robiya. Wa qad yaliha jeung terkadang nyanding itu ma ha kana itu lam ibtida ma qad sarta
qad ka innadza saperti lapan innadza laqad sama innadza saestuna ieu jalma teh laqad sama eta yakin ngungkulan ieu dza jalma alal ida ka pirang-pirang musuh mustahwidzan bari anu bisa ngelehkeun wa tashabu jeung sok ngarejengan itu lam ibtida al wasito kana tengah-tengah makmulal khabari bari jadi makmulna khobar wal fasla jeung kana domir munfasil wasman jeung kana kalimat isim halla anu nyicingan naon al khobaru khobar qoblahu dina samemehna itu isim wawas lumajeng ari nepungkeunana ieu ma zaidah bidil hurufi kana pirang-pirang huruf mubtilun eta nu ngabatalkeun itu ma zaidah i'mala kana ngamalkeunana itu dzil huruf wa qad yubaqo jeung terkadang ditetepkeun naon al amalu amalna wa jaizun jeung eta anu meunang raf'u ka ari ngarofakeunana anjeun ma'tufan kana isim anu diatapkeun alaman subi inna kana kalimat isim anu dinasobkeun ku lafad inna ba'da antas takbila dina sabada yen nyampurnakeun itu inna waul hiqat jeung disarupakeun bi inna kana lafad inna naon lakinna lafad lakinna wa an jeung lafad anna ming dunilai tatina salian ti lafad laita wala ala jeung lafad la ala wa ka anna jeung lafad ka anna wa hupifat jeung ditahfif naon inna lafad inna faqala tuluy saeutik naon al amalu amalna wa talzamu jeung wajib naon alamu lam ibtida idza matuh malu di mana-mana dimuhmalkeun itu lafad inna anu tahfif waruba mastugnia jeung terkadang dialaf sugi naon anha itu lam ibtida in bada lamun mah tetela naon ma perkara natikun ari anu ngomong teh aroda eta ngarepkeun itu natik hu kana itu emak mu'tamidan bari anu titiginan wal fi'lu jeung ari kalimat fi'il lam yaku eta lamun mah teu bukti itu fi'ilna teh nasikhon eta fi'il nawasih falatul fi tah teu meunang nepungkeun anjeun hi kana itu fi'il goliban dina golibna musolan bari anu ditepungkeun itu fi'il biin ku ieu in zi anu ieu biin ku in zi anu ieu maksudna in anu ditahfif teh in anu ditahfif teh wa in tu khafaf jeung lamun mah ditakhfif naon ana lafad ana fasmuha tah ari isimna itu anna anu ditakhfif istakana eta narima kasidem itu isimna anna anu ditakhfif wal khobaru jeung kana khobar ij'al kudu ngajadikeun anjeun jumlatan kana jumlah mimba dian tina sabadaan wa in yakun jeung lamun mabukti itu khobarna teh fi'lan eta fi'il walam yakun bari teu bukti itu fi'ilna teh du'aan eta fi'il anu makna du'a walam yakun jeung teu bukti naon tasrifuhu tasrifanan itu fi'il teh mumtani'an eta anu narima kacegah fal ahsanu atuh ari anu pang alus-alusna al faslu eta dipisah bikod ku kod au naf'in atau ku nafi au tanfisin atau ku sin tanfis au lau atawa ku lau wa dzikru lau jeung ari nyaritakeun lafad lau teh qalilun eta saeutik wa hupifat jeung ditahfif naon ka anna lafad ka anna aidon kalawan deui panuwiya atuh ditakdirkeun naon mansubuha isim anu dinasabkeun ku lafad ka anna warwiya jeung diriwayatkeun itu mansub sabitan bari anu tumatep aidon kalawan deui la allati linafil jinsi ij'al kudu ngajadikeun anjeun amala inna kana amal na lafad inna lila kana la fi nakiratin dina isim nakirah ja'at anu datang itulah ka anjeun mufradatan bari anu mufrad wa mukarraratan jeung bari anu dibulak-balik fansibatu kudu nganasobkeun anjeun biha ku itulah mudofan kana kalimat isim anu diidofatkeun au mudhora'ahu atawa kana kalimat isim anu nyarupaan kana itu mudof wadhkur jeung kudu nyaritakeun anjeun ba'da dzaka dina sabadana itu mudof al khobaru kana khobar rafi'atan bari anu ngaropakeun warokib jeung kudu ngamurokabkeun anjeun al mufrada kana isim la anu mufrad fatihan bari anu ngamabni fatahkeun kala haula saperti kana la haula wala quwata wasani jeung kana anu kadua ij'ala kudu ngajadikeun saestuna anjeun marfu'an kana anu dirofakeun au mansuban atawa kana anu dinasobkeun au murokaban atawa kana anu dimurokabkeun wa in rafa'ta jeung lamun mangaropakeun anjeun awalan kana anu awal anu kailatan sibata ulang nganasabkeun anjeun kana itu tsani wallahu a'lam bishawab.